Wadidaw. Ulah. Lepaskan aing. Woi, sama nih. Aing jin. Jinaon? Jin katapang. Jin koplok. Di pagawean sianya. Hahaha. Iyo hukuman jang maneh. Kusabab hate maneh julid ka urang. Oke. Urang minta maaf. Ayeuna balikeun urang ka babaturan urang deui. Gampang eta mah. Tapi aya syarat nu kudu dicumponan. Hahaha. Naon syaratna? Maneh kudu goyang pargoy heula. Hahaha. Syarat deui nu sejen. Eueuh. Tah geus. 50 kali 2. Hahaha. Aisyah teh hideng. Arek balik moal. Koplok ieu mah jin teh. Rada menyimpang. Ngomong naon maneh? Henteu, teu ngomong naon. Ayo. Geus siap? Ayo. Musik. Tuh, kalau kesulap hejo, doanya di ngorangan. Wah, iya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang tungguan. Ayo, Bah, penting ya. Nah dilema. Kadang lo tungguan. Batu aing ka mana ya? Batu aing ka mana nya? Kunaon, Bah? Batu Ali. Aing sih. Lancik urang eueuh, Bah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keurang maut na? Ye, lain maut, Bah. Tapi geus teu balik 3 poe. Heung saya kajero. Sok ceritakeun. Naon masalahna? Jadi kieu, Bah. Pan lancik urang teh mangkat berburu. Tapi geus 3 poe teu balik-balik.
Coba ih pangerawangkeun bisi kunanaon. Duh, baskom abah kemana nya? Pohon undana ya. Bener tuh, barang neangan ya. Oh, Israel kenapa dia? Halo, Bah. Di mana sebelum? Ieu karak beres mandian lauk, Bah. Mana bawa baskom abah henteu? Baskom abah mah keur penting geus tukeran jeung Pajero, Bah. Geus buru ka dieu. Mau digaji ya. Ya nyatong kitu atuh, Bah. Heuh, ini urang OTW ayeuna. Goblok. Wae. Saha ngaran lanceuk maneh? Abud bin Suneo, Bah. Lanceuk maneh aya di hutan terlarang. Teu bisa balik. Sabab aya nu nyasabkeun. Jeung saha di hutanna, Bah? Jeung si Kodir anak abah. Hah? Anak urang nu nyasab? Aduh, kudu buru-buru teh nih mah. Kumaha neanganna, Bah? Tenang. Abah boga pusaka. Bisa langsung ka ditu. Saya ya. Telepon di wae. Halo, Blue. Kela mun geus tepi ka dia, beresan ya. Abah arek mangkat heula ya. Oh, oke. Ih kumaha, Bah? As. Abah arek macam-macam heula ya. Wesi, besi ya besi. Gini ngaleungit. Aing ge nurutan ah. Besi yo besi. Oh, gini jadi nyarep kabeh dieu. Besi yo besi. Woi, sia dukun cabul. Siapa nya? Goblok budak-budak. Abah nu ngahipnotis urang ya? Sudi teuing aing. Geus, abah rek nangan anak abah. Mana rek nangan lanceuk mana kan? Mun aik bareng hayu. Nyanganna rada jauhan ah. Urang takut ternodai. Sabodo sia lah. Terus. Aing kudu waspada ya. Bisa aya makhluk nu aneh deui wae. Bun! Suara si Kodir ya? Kon! Di dia! Eta si Adel! Nah, di sini lah orang terabrak ya. Ya tenan Dem. Tenan naon, Bun? Siap mah. Alhamdulillah Dem, tenan naon. Ya ngomong-ngomong sia bisa teu ngomongna tong kenceng teuing. Da aing teh teu bolot ieu ngadenge keneh. Heuh, sia ge sarua tong tarik teuing, da aing teu bolot ieu ngadenge keneh. Kapan sia nu mimitina gogorowokannya
ngageroan aing. Yo, arek sampai rahasia gogorokan wae. Aya aing teu bisa ngeureunana. Pilaku sia tiba ngomong lalaunan oge teu bisa. Ya, ngomong-ngomong. Sarek nepi rahasia gogorokan wae. Alabatin dulu hajat wae ngomong teh. Si Abdul mana, Dir? Si Abdul bud. Si Abdul kunaon? Si Abdul bud. Kunaon si Abdul? Si Abdul bud. Ari sia. Kunaon sia bud? Sarap sia pegat. Cek aing ge naon? Ngomong teh tong gogorowokan kitu. Bisa ngomong pan si Aring geus kieu mah. Sia saha? Aing Kodir. Aing Kodir mah. Sia mau Kodir palsu meureunang. Sia nu palsu mah goblok. Aing nu asli mah. Woi, moal anggeus. Terma aing capek. Sia malah aya dua deui. Ngalilir wae aing. Kodir. Tuh. Sadeu wae si sia. Oh nyapan aing mah abud asli baturan si Kodir. Apaan aing abud mah? Siapa pandai gitu selain jadi abud, jadi cucunguk ke, jadi bagong. Aing baturan si Kodir. Beneran siapa baturan si Kodir? Oh. Segini aya dua, Dir. Pancing aya dua, bud. Aing jadi lieur kieu. Sia kadek datang ge lieur, komo aing. Hah? Kodir? Bah? Abah? Oh, anak ainginan aya dua. Asal mah pamajikan aing ngalahireun hiji dah. Ini nanti kurang ge aya dua. Mana nu asli yeuh? Pikiran ku sia we lah. Aing geus capek. Satirana datang ka dieu nya masalah nu anyar mah. Mending balik deui lah. Bah, kumaha ieu, Bah? Mana nu aslina? Tenang, ku abah dijampean heula. Besi, besi ya besi. Wah. Oh. Ini dua ngalungit. Nu dua nu ngaleungit eta nu palsu. Alhamdulillah. Hayah, urang balik. Ayo. Ayo, Bah, balik ah. Orang balik lur. Kela. Si Abdul ke mana? Si Abdul dia terekam maung, bud. Kenyangka nasib ente tuh bakal tragis gitu. Ternyata maungna hidang. Yang daging nu gede. Oh nya. Ayo dah. Moal bisa balik ieu mah. Aduh, lain manuntun balik, mah ngilu nyasab di dieu. Tenang. Cuma kurang bisa di atas ya. Besi. Wah. Leungit, geuningan si eta leungit lah. Hayang maneh naon deui si Jen? Ku sabab maneh geus lulus kabeh ujian ieu. Ayeuna maneh rek dibalikeun ku urang. Hoak meureunah. Mun bener eta ayana, burekeun urang geus capek, hayang balik. Oke. Bud. Abud ngaleungit. Jen. Gerakeun Jen. Urang ge sarua hayang balik. Oke. Alhamdulillah. Nepi oge ka ieu mah euy. Pas pisan den di dapur deeunan. Apa halina Jinnya? Urang keur haus teh. Aduh. Naon sih ya? Ya kunaon molor di dieu? Berburu ah? Hah? Berburu. Berburu.
Berburu. Berburu. Eh, aing mau ngilu ah. Mangkat sorangan ah. kunaon cenah budak teh? Mabok pantesan budak teh. Molor di dieu. Ngimpi nu aneh sih genah budak teh.